Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengudinya sareng sim guring Mang Nanang. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara carios Jaka Sakara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu pasajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di manawi ayana. Mugi tiasa kahiburannya. Sari sadayana aya dina kasehatan lahir sindarang batin dilelancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tomol sukrep-sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jaka Sakara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Urang teraskeun ka pamilon anu salajengna supados tatan-tatan naek ka luhur papanggung. Nyaeta Sukmara anu bade mayunan Gundali jago ti Cinangela. Ceuk Mang entus nah lamun anu arek adu hareupan teu aya lian di si Sukmara yang hareupan si Gundali. Atuh si Sukmara anu disebut ngaranna teh maneh curi ngakon ke ti si Gundali. Laju pating codalat ngarajeleng ka luhur panggung celekedek. Dua jirim geus adu haeupan. Si Sukmara neuteup seukeut ka si Gundali. Najan etara si Gundali teh pangawangna jangkung badag tapi pikeun si Sukmara mah teu ieu sieun atawa geimir. Dianggap enteng we. Yakin kana kemampuan dirina. Sedengkeun anu diteuteup eta si Gundali teh mani ngageter hatena. Tetela geuning cenah eta Jaka teh ngandung si pangabaran anu pohara luar biasa. Tapi si Gundali ge nyobaan nyumputkeun semuna we sok sanajan rada ngageter hatena teh. Laju pok cacarita ditujukeun ka si Sukmara. Jadi sia nu ngaran si Sukmara teh asok sia urang tangtukeun. Sahari antara urang anu leuwih punjul, leuwih hebat deuleu. Bener. Ngaran dewek Sukmara. Sok urang buktikeun sahari antara urang anu leuwih hebat geura maju sia Gundali. Dewek mah taratuman maju ti heula euy. Ugue atuh si Gundali teh jadi kapancing amarana asa dianggap enteng aya ku sombong naker cenah si Sukmara teh komo bari katempo nulak cangkeng beubeuleuk. Montong sombong sia Sukmara. Rasakeun kurang ajar. Curelat seak gajeleng. Si Gundali maju narajang geus teu asa-asa ngagunakeun ilmu tapak sawidakna. Leungeunna teh jadi sababaraha hiji atuh katampo ku musuhna teh manibut tebet. Tapi pikeun si Sukmara henteu ieu heseun nyikahan panarajangna teh. Kacepetan gedakna pohara luar biasana plos. Leungeun anu jadi sababaraha hiji teh bisa disingkahan. Si Gundali ge ngaranjuk kaget tetela geuning cenah si Sukmara teh boga kacepatan anu pohara luar biasa. Si Gundali beuki panasaran, laju ngaronjatkeun dina ilmu tapak sawidakna. Malahan mah leungeunna teh katempo ngalangkang kawas beuki loba wae. Tapi si Sukmara manehna teh henteu cileureun. Sababaraha kali bisa nyingkahan panarajang malahan mah kiwari mapag panarajang geduk das jarek-jek. Si Gundali anu kadorong ka tukang. Si Gundali ngatur hapan-hapasna karasa leungeunna teh masih dilinu. Tetela geuning cenah tanaga musuh teh kacira badasna. Jeung deui pohara teu asna leungeun si Sukmara teh kakaraeun teuing yang hareupan musuh anu sarupa kitu. Saya Jaka teh tetela ilmu tapak sawidaka aing teh bisa diunggulan. Boga kacepatan anu luar biasa. Jeung tenaga jerona edan. Tapi lain ge si Gundali. Lamun kudu jajari kopati, aja napikeun kapaya aing mah mundur. Enya, arek diketerukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa. Itu cenah cek si Gundali teh
Nekadekeun najan nepikeun ka payah oge teu panasaran cenah. Laju wae atuh Kiwari mah gunakeun ilmu pamungkas tina ilmu tabak sawidakna. Awak si Gundali teh pating galatar nandakeun musurkeun sakabeh tanaga jerona. Geus kitu mah leungeunna teh dipuihkeun wer. Leungeunna teh jadi ngalobaan. Puguh we atuh si Sukmara ge ngaranju kaget teh ngali kitu mah. Tapi yakin kana kemampuan dirina. Najan eta musuhna arek ngagunakeun ilmu pamungkasna gekeun cenar kita genan. Tekung silila si Gundali teh ngagacereng narajang leungeunna teh jadi sababaraha hiji. Meh katempo 300-an. Leungeunna teh but-but ngahujanan awak si Sukmara. Tapi si Sukmara tagen we teh ingka balilahan menete kawas anu hayang nyaho nepi ka mana cenah kakuatanana. Perang tinggelan kena kana awak si Sukmara. Si Gundali teh ngaranju kaget lantaran musuhna teh tagen we teh ubut kalinduan ti kedah kaanginan. Malahan mah karasa leungeunna teh anu linu kawaskeun kana barang anu teuas. Gajeleng harita teh si Gundali ka tukang. Cakakak si Sukmara teh sirinyeng sirikeun. Hahaha. Ukur sakitu siapa ngarti jeung pangabisa teh euy. Kalah kawe leungeun teh jadi ngalobaan deuleu. Tapi keur aing si Sukmara mah eueuh naonan deuleu. Ayeuna mah bagan dewek anu males narajang deuleu. Tadah sia kurang ajar. Kiwari mah si Sukmara anu males narajang. Laju we ngagunakeun ilmu cara salaksana wus. Aya kakuatan anu teu katingali marubakeun jarum-jarum gaib anu pating balesat, pating corocos. Puguh we atuh si Gundali ge manehna teh maneh leuwas. Rikat ngagunakeun ilmu tapak sawidakna nakis eta panarajang ngan edas. Jarum teh aya nu keuna kana awak eta si Gundali. Srep jengkang. Kedebut awakna teh rag-rag kana panggung kawas nangka asa koe mending kedebut. Atuh nu lalajoge euyah-euyahan teteh geuning cenah. Eta si Sukmara teh hebat luar biasa. Kita tadi ukur nada tapi sekali narajang musuhna teh langsung teu walakaya. Hebatna teh si Sukmara teh. Musuhna anu sakitu jangkung gede teh. Ngedebut kawas nangka rag-rag ieu. Nya ceuk. Teteh lah eta jajakan ngaran si Sukmara teh hebat. Tapi kasep oge nya ceuk. Nya. Jaga ece si Sukmara mah tu tinggal ceuk. Aya nu naik di kana luhur panggung. Teu eleh kasepna. Abi mari kajagokeun eta we ceuk, kajagokeun nu eta tah. Nah sahanya. Bener we, tekung sila aya nu naek kana luhur panggung. Nu taya lian di Suteja. Suteja anu tadi dikeroan ku Mang Entus bakal yang hareupan si Koparna. Suteja harita teh katampo nangtung bari maratikeun ka musuhna. Ari pangawakan mah sarua meh imbang antara Suteja jeung Koparna teh. Kan bae rupana anu beda teh. Suteja mah ketempo kasep ngalempereng koneng sedengkeun ari si Koparna mah Yanti pakulitan teh hideung beungeutna age basajan wae. Suteja harita netep seukeut ka Koparna bari tekung silapok cacarita sikepna tetenang we hanti ieu rurusuhan kawas pamilon anu sejena. Jadi anjeun teh Koparnanya. Bener sia. Ngaran dewek si Koparna deuleu. Hei Suteja, urang tangtukeun di antara urang. Sanu leuwih hebat deuleu. Sakeudeung geus sia bakal ngecula sia. Kawasna bae eta si Koparna mah geus henteu sabar laju we atuh ngakajeleng maju narajang dina jurus ilmu totokna. Curugna teh mah dipentik-pentik we rek ngincer-ngincer kalamahan musuh narek notok urat-urat penting. Tapi harita teh Suteja manehna sikapna tetep tenang. Basa ramo-ramo leungeun si Koparna teh arek notok kana babagean urat penting. Ku Suteja teh henteu disingkahan. Ayangnya wacenana bikin kamana kehebatanna teh. Tak solerat. Ramo-ramo anu notok kana babagean awak Suteja teh ngarada kenyoledat leueur. Puguh we atuh si Koparna teh mani ngaraju kaget solerat gajeleng mundur ka tukang. Nah ilmu nahaun cenah. Lantaran asa kakareun teuing awak musuh teh asa kuleueur-leueur teuing jeung karasa teuas. Ari kitu nama si Koparna teh henteu apaleun. Lamun Suteja teh kapan ngawasa ilmu cadas lumut.
ilmu anu pinunjul anu arang langka dipibanda ku samarang jago atawa jawara. Nah tatukan aing hata metu awakna ti leueur jeung teas munana naon kunaon anjeun kalah ka ngahulang kitu. Hasok geura teruskeun malamun keneh masih keneh panasaran mah. Saja ulah ka sombong sia, rasakeun deui deuleu. Curelat gajeleng si Koparna kiwari beki panasaran mentakeun ilmu totokna malahan manggeus teu asa-asa tuh ngagunakeun kekuatan anu sapinuna. Tak. Ramo-ramo leungna teh notok kana urat-urat penting dina awak Suteja. Tapi cara tadi baik. Barang ramo-ramo leungna kana sasaran nyolet ati we. Tak soledat kia jeleng atuh si Koparna teh. Mundur ka tukang giwari mah rada saper ningali pangabisana eta si Suteja. Sedengkeun ari si Suteja mah acan ngalakukeun naon-naon. Kalah ka mesem we merhatikeun ka musuhna kawas anu keder jiga nama. Nah kalah ka mundur ka tukang. Asok geura keterukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Licik sia mah Suteja. Nama keemunan naon deuleu. Wah awak mana teh make leleur sia. Make leleur naon atuh Koparna. Awak kuring mah teu dileueuran itu jeung ieu. Sok lamun kaneh masih keneh panasaran, geura maju sing hareupan deui Suteja. Ayeuna mah sia anu bagian larajang ka aing deuleu. Sabab aing moal ka ngaku tetereh jajaten lamun encan nepikeun ka roboh, encan nepikeun ka ragrag sia. Jaheug atuh ari kitu mah. Ayeuna bagian kuring ya anu narajang. Tada Koparna. Jorelat gajeleng kiwari mah bagian Suteja anu males narajang. Menang sababaraha jurus masih Koparna teh masih bisa nyingkahan panarajangna Suteja. Ngan bae dina jurus anu katilu, panarajang Suteja teh geus teu bisa disingkahan dan baleungna teh ngahantem kana dara jebron cengkang. Ukur kausa gebrakan, Koparna teh kiwari geus teu mingede bari ngararasakeun ka nyeuri. Awakna ngagorentel kawas anu keuna ku setrum we. Puguh nu lalajoge atuh manik beuki kaget. Tetela geuning cenah eta si jajaka kasep teh. Kita tadi ukur nadah panarajang musuh. Sarua pisan jeung si Sukmara boga kahebatan anu pahara luar biasa na malahan maka tembok. Musuhna teh kawas anu kasetrum. Tingali ce, itu jago ngora anu kasep teh. Enya anu ngaran Suteja teh hebat ce. Eta unggulan abdi. Alah, enya hebat oge tah lalaki kasep teh itu musuhna nepikeun ka alah tinggal itu nyai. Pikarunyaeun kitu. Mani gogerentelan kitu kawas anu kasetrum. Teu abi teh atuh ce. Hidup Kang Teja. Asa mireungeunna musuhna geus teu walakaya. Si Suteja teh langsung ngadeukeutan ka si Koparna. Dampaleunna teh diantelkeun kana mun-munan si Koparna. Aya kekuatan nyaliara kana sekujur awak si Koparna. Awak anu giga kasetrum teh kiwari mah geus pulih deui we. Teteh lah eta si Suteja teh nyatria nampo musuhna geus teu walakaya barijing dina kayan ribu teh laju ditulungan. Atuh geus kitu mah laju turun deui ninggalkeun eta papanggungan. Sarua si Koparna ge ninggalkeun papanggungan kudu ngaku kana kahebatan si Suteja. Sabada dua pamilon turun di nalur panggung, jeng atuh mangentus teh naik di nalur panggung. Parantos kasakseni. Dua pamilon parantos dipintonkeun tetela hebat luar biasa. Nyaeta Den Sukmara sareng Den Suteja anu unggul keprok kasadayana. Lalajo teh atuh surak bari keprok. Aya oge nu pating saruhit hidup cenah Sukmara hidup atuh Suteja. Geus kasaksian eta dua jajaka anu ibanda rupa ka Rasep teh memang puara luar biasa na. Lamun diperhatikeun mah jeung pamilon-pamilon anu sejena.
Minangka pamilon unggulan Ki Barusa oge nu ngabandungan ka eta dua jajaka tinenden perhatian khusus. Malahan mah gede harapan mudah-mudahan wae cenah jajaka anu ngaran Sukmara jeung Suteja teh anu bakal keluar jadi juara. Eta dua jajaka teh hebat. Aing ge kakara ningali pangarti nu sarupa kitu mah. Nyana saha guru nanya. Hebat. Bagja beuneunan lamun si Ratna teh menangkeun salaki di antara eta dua jajaka. Kitu ceuk Ki Barusa. Ayeuna mah urang caturkeun di panggung bangentus teh geus ngagarodi we ka pamilon anu sejenna supaya tatan-tatan we cenah naik di kana luhur panggung lantaran adu jago teh arek diteruskeun deui. Ieu acara sayembara teh bade diteraskeun deui kana pamilon anu salajengna. Kanggo pamilon anu salajengna supados siap-siap tatan-tatan. Mangga anu disebatkeun namina supados naik kana luhur panggung. Utun si Jago Ledot bakal mayunan Den Bayan. Mang Utun basa disebut ngaranna teh maneh curing kalaju ngajakan ka si Lutung atawa si Jaka Sagara. Hayu cenah geus digerotu ku panata acara. Hayu Jang, ngaran emang geus digerotu. Urang naik kana luhur panggung. Kudu adu hareupan mang teh yeuh, nyang hareupan Den Bayan. Jigwe emang sorangan kapan emang nu miluan sayembarana oge. Ih, ari si Ujang ulah kerakeun Jang. Lamun keun nepikeun ka emang teu naik kana luhur panggung meureun wirang mang teh. Si sakumaheun beungeut mang. Kapan mang teh geus kasohor si Utun si Jago Ledot. Ah, keur naon miluan sayembara ge ari hadiahna Jang emang mah. Alah Jang, tong kitu Jang, ayo Jang, ilu Jang. Moal mang uing mah. Ih, ari si Ujang nyaheug atulah. Keun bae hadiahna pek Jang Ujang oge. Nu penting mah mang teh kudu naik ka luhur panggung ngareh katampo ku Nuralajo teh. Mang teh maruakeun jago anu kasohor. Si Utun si Jago Ledot. Ulah nepikeun ka wirang Jang. Nyaheug atuh ari kitu mah heug, ari hadiahna Jang uing mah. Yap mang lah. Corelat kajeleng celak kiwari mah. Eta si Jaka Sagara teh geus naklok dina tonggong Mang Utun. Laju Mang Utun teh leumpang ngadeukeutan papanggungan. Ulah lajo atuh manis surak euyah-euyahan hirup cenah Mang Utun si Jago Ledot hirup. Atuh Den Bayan oge laju kiwari teh ngakajeleng. Malahan mah geus leuwih ti heula aya dina papanggungan. Basa nempo Mang Utun menerekel naik kana luhur papanggungan. Pikeun Den Bayan teh manehna cenah anu disebut di surakan teh disebutkeun si Jago teh naik oge nerekel sagarupa. Malahan mah aya ku aneh beut mamawa lutung sagala rupa. Jadi iya nu disebut Jago teh naik kana panggung nerekel kawas naik kana tangga kalapa sagala rupa. Ih, ari kuring mah tara somong. Tara nemongkeun pangabisa jiga jago anu sejena. Kuring teh geus kasohor si Utun si Jago Ledot. Jadi iya Ujang teh nu ngaran Bayan teh. Bener. Ngaran dawek Bayan. Asok sia. Urang buktikeun. Nah bener sia teh jago anu cenah hebat. Nyaheug bisi hayang bukti lamun kuring teh jago anu hebat. Ngan bae ulah wakan yang hareupan kuring ya. Sang hareupan wae ieu si Lutung. Lantaran ieu Lutung teh kukutan kuring. Kahebatan kuring teh nyaeta bisa ngalatih ieu Lutung. Tong maka jeung guruna lah. Jeung weje jeung si Lutung jeung muridna. Hahaha. Ulah banyoes ya Utun. Piraku erek jogrogkeun Lutung deuleu. Ih. Lamun nya aya kawani sok sing hareupan si Lutung ya. Cek Mang Utun bade ngejageun si Jaka Sagara. Puguh we atuh Den Bayan oge kapaksa cenah kudu nyang hareupan eta Lutung. Nu bener ieu teh. Piraku aing kudu nyang hareupan Lutung. Ih, lain benar-benar. Sok, lamun hayang adu hareupan jeung si Utun, si Jago Ledot. Erehkeun heula yeuh. Murid kuring, si Lutung. Daek teu daek Den Bayan teh kudu nyang hareupan heula si Lutung. Atuh nangtukeun sikapna geus kitu mah gagajeleng arek nyang kalak si Lutung. Corelat gajeleng. Euleuh mitra. Waktosna kabujeng teh nyekapannya. Sakila urang tuna jajar carita Jaka Sagara si anak laut duih tadi, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Hapuntenna mang tiasa lami ya. Waktosna mepet pisan atuh mangeunkeun dina sadeha paratosananya mang sangalan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.